Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak sareng ibu guru anu kusim kuring dipi kahormat, rerencangan anu sami-sami kusim kuring dipi kahormat, langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan urang nikmat, utamina nikmat iman sareng nikmat Islam. Henteu hilap sholawat serta salam ngoco rika ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang dipaparinan kasehatan, dijauhkeun ti penyakit sareng virus-virus anu aya di muka bumi ieu. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara anu judulna parobahan teknologi ti unggal zaman. Urang sadaya ayeuna hirup di zaman revolusi industri anu kaopat. Naon aya revolusi teh? Revolusi nyaeta parobahan anu ngaruh pisan ka cara manusia ngaproduksikeun barang anu tadina hese, lila, mahal, ayeuna rubah jadi gampang, tereh, jeung murah kusabab ayana teknologi. Teknologi ti unggal zaman semakin ningkat. Di awalan ku revolusi anu kahiji nepi ayeuna revolusi anu kaopat. Di awalan ku revolusi anu kahiji anu ngan ukur bisa nyiptakeun mesin uap kanggo ngaproduksi barang manusia. Mesin uap ieu teh ngaruh pisan ka kahirupan manusia sabab bisa ngabantuan pagawean manusia. Tapi mesin uap ieu teh aya dampak negatifna, nyaeta ngacemarkeun lingkungan ku asep sareng limbah-limbah anu sajena. Dina revolusi anu kadua muncul deui teknologi anu lain, contohna ban berjalan sareng ku ayana listrik di kahirupan manusia. Aya deui teknologi anu leuwih canggih, contohna robot sareng komputer anu aya di revolusi anu katilu. Dina revolusi anu kaopat, teknologi berkembang pesat. Informasi-informasi kasebar luas kusabab ayana teknologi. Manusia anu beuki kreatif sareng inovatif bisa nyiptakeun teknologi anu leuwih canggih ti zaman anu baheula. Contona HP. HP mangrupakeun teknologi komunikasi anu bisa digunakeun ku manusia kanggo ngobrol di jarak jauh. Teu kudu make surat deui jiga zaman baheula. Selain HP, seueur deui teknologi anu leuwih canggih deui, contohna mobil, pesawat terbang, jeung nu sejenna anu leuwih canggih. Ku teknologi manusia bisa ngalakukeun naon bae sabab dibantuan ku teknologi anu canggih dina zaman ayeuna. Teknologi aya dampak negatifna, salah sahijina manusia bisa kalengitan pagawean kusabab kaelekeun ku robot anu canggih dina zaman ayeuna. Kusabab eta, hayu urang sadaya ngagunakeun teknologi ku anu positif kanggo tiasa ngabantuan pagawean urang, ngagampangkeun pagawean urang. Tapi kahade ulah sampe urang dibobodo ku teknologi, ulah sampe urang diperbudak ku teknologi. Jadi urang kuduna ngamanfaatkeun teknologi sanes teknologi anu ngamanfaatkeun urang. Cekap sakitu diantara simkuring pami aya kalepatan nuhunkeun dihapunten sabab simkuring ngan ukur jalmi biasa anu teu luput ti kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.